kelancarannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik, amin. Allahumma fil mu'minina wa mu'minat muslimin muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina inna rabbi habibna sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa fa'alna min al bala'il mubrad min kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fatahu ya Rajab. Allahumma kun fayakun ya Allah. Pamugi ieu kadua panganten sintatkeun keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Allahumma arina al-haqqah wa tabi'ahu wa tilawatullah wa tilawatullah. Subhanallahi wa bihamdihi wa syukur wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti cium kening tetehnya ya. Seserumut ieu ini punya sieuan ini euy. Heula. Katanya tangan lah tangan ini nah siap klop lah ya supaya tidak kena singer ya siap iya kita akan saksikan ciuman terhangat dari seorang suami ke istrinya 1, 2, 3 atau sudah kepelepetan kan ya yang asli nama nanti siapa mah dicolok ya sebelumnya malam. Nah, udah. Ya, selanjutnya kita ikuti arahan dari tim WO untuk menyaksikan prosesi upacara adat Sunda. Bangga dihaturana tinggang mangsa utama. Kedua pengantin paratos sering sedi istrenan. Kedua pengantin saja beber layar tarik jangkar ngambah dina segala rumah tangganya. Para pilih sepuh sadayana dinadangan ayeuna sekuring saparkancan nampi pangulem tigersana bapak hajat kali ibu hajat. Pamugi katampi kalian kabingahan sijaten pangipur kana kolbu panggeberah kana mana. Urang semi-semi bagiakeun kumang rupikeun prosesi upacara adat Sunda. Mapak panganten produksi DA Production Wilujeng nonton Wilujeng nyakseni. DA Production gue balasan Novita Makeup. Jenaka payung sekali ke bapak hajat aturan panggilkan keluarga besar. Sampurasun masih kena laleles tinggi sukene tinggi pada rada cedem ya coy tanya sekali deui ya sampurasun alhamdulillah bagja temenan luar biasa katina bapak hajat bapak rahmat hidayat kali bapak Agus kumaha damang bapak hajat. Wih, dugi kaganteng gitu eta raksukan teu nembean ninggal uang masa pertos anjeun dina daget ayeuna bapak hajatnya. Mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawan laku mudah-mudahan sing sapun kanu maha agung luka kungan kun payakun jelek ngadeg budal gumelar pangawaasana di langit pating karetip di dunia pating kulisi gumelar di alam lagi bari muji syukur kanu aku kecapna alhamdulillah bari muji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah raja doa raja munah maring Allah dina hati anu dina rasa nu rumasa dina hati anu masih dina iman dina Islam kalawan nyobat asmana pangeran Allahu Akbar Allah. Pilih pada ngesakeun atuh bapak hajat pada kawul pada ngaraja bapak hajat paling dia bade bagja luar biasa julu baksa yuk urang bagakeun kasep dina daget ayeuna.
salah dong mama penjangan astagfirullahaladzim. Aduh hampuranya maklum geus kolot leumpang besok tetegeun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak wawuh. Alhamdulillah urang sadayana tiasa silaturahmi. Perkenalkan, nama saya Duda Harlino. Aduh lain kumaha damang ibu-ibu anu di wewengkon sararehat sadayana urang Neglasari. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing panjang yuswa sing anggung milik dijembarkeun rezekina nya. Anu teu acan gaduh jodoh sing enggal gerak gaduh jodoh, anu nuju ngaranna sing enggal-enggal gaduh caroge ya. Alhamdulillah. Bapak hajat tamang, bapak hajat, ibu hajat sehat. Alhamdulillah. Ibu besan gimana kabarnya? Sehat juga. Bapak besan bapak besan juga sehat ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Uwa, biasanya disebut Komisi C. Canoli, cuka cokot, cuci piring, caka-ciki. Kakek lengser teh disebutnya. Alhamdulillah. Kakek di kesempatan pada siang hari ini tidak sendiri, ditemani oleh artis yang terkenal.